pemirsa, tepang lagi di acara Warta Uni Cuan. Abdi Karin, sarang abdi Hincan, dinten ieu urang bade ngupas hiji carita anu kerame di masyarakat. Aya buaya bodas anu muncul di tengah sawah di desa Sukmakanti. Leres pisan. Carita ieu viral di media sosial, jeung warga jadi penasaran sebagai percaya eta buaya ngajaga sawah tapi aya oge nu nyebut eta mitos. Pikeun ngadengekeun laporan langsungna urang parantos sambungkeun jeung Ratu anu ayeuna tos aya di tempat kajadianan. Mangga Ratu. Hatur nuhun kawinjeng Intan. Kuring ayeuna keur di tengah sawah desa Sukamukti, tempatna nyingkur oge simpeng tapi cenah sababaraha warga kungsi nempo buaya bodas muncul tengah peting. Kuring tadi wawancara jeung Pak Ujang, saur anjeunna kungsi ningali kilatan bodas di antara tangkal para nalika rek mulang ti wanci sahareupna. Anjeunna yakin eta teh buaya bodas. Ti harita warga jadi tara wani ka sawah peting. Tapi nepi ka ayeuna can aya bukti anu jelas nah eta teh buaya beneran atawa nganukur cahaya atawa ieu mah jani hungkul. Tapi carita ieu geus jadikeun sawah ieu jadi tempat nu dipikaresep pikeun didatangan kaum ayeuna aga warga nu mangsa sesajenjeun. Aduh, kabintalnya, tapi rada pikasieun oge lamun aya buaya bodas. Mohon, poga eta mah lain hal anu bahaya. Lamun ngasorkeun mitos, moga warga tetep tenang. Eta warta unik nu tiasa dipedangkeun. Hatur nuhun panontos nyaksian. Dugi ka petepang deui dina warta nu leuwih mata panasaran. Hatur nuhun. Wassalam.